Wilujeng tepang mang Wilujeng tepang mang wusyah naon dah Kang? oh hari indungna naon eta kandung naon parabna teh aduh eta si goblok ngomong teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang do pupuntenan teh mohon abdi kulan Wilujeng tepang mang naon ada budak hidang ish budak hidang naon itu anak kaula kulan anak kaula Gusti tuang putra nya Gusti jika korban laka pisan beut nepi ka depak pisan siga sesa UFC eta teh tuang putra putri pun anak ieu mah tegas kulan nah aku naon kitu henteu kulan Wilujeng tepang om aduh kain nyebut om dulu om dik ngajarkeun nuhun cep nya Wilujeng tepang oge encep saha ngaranna teh budak buncir nya nuhun cep bun naon bun teh mun pan buncir cara urang mah jangan muhun gitu muhun bade ka mana sareng bade naon maksud ka dieu punten we kulan kumawantun abdi datang ka dieu kumawantun kulan teu naon nyalira ka dieu 2 ekor abdi teh 2 ekor teh mun duaan 2 piece sareng saha itu ngabantun pun bojo kulan pamajikan dibawa muhun kulan atuh sina ka dieu kawatos katirisan penginten harmonis di sana wiosnya mangga ya nah geuning ka pamajikan teh nyebut ai namina kulan nya ai pujaning sih teh ai nenena teh AI ka dieu euy ka dieu bisa sih lain hasil ka dieu duh semua pangabaktos kulan diterima ieu pamajikan teh lain pamajikan mang teh ieu ngomong naon dengar ti aing mah eta panitan nanyakeun ka kuring jeung saha ka dieu bejakeun ka kuring teh jeung pamajikan saha ka nya teu sangka aduh poe jeung ngogodeg paingan hayang saanuk aing eueuh deui eta mah sia pengen sok nangkep omana tuh pengen hayang sakos asifa pengen hayang nyoba kayak susu kayak gitu anak karep ngomong teh nya daponnya ada we sanes barabi mah CS we ieu mah bulan CS sohib nya sohib bulan rencangan sakosan iya atuh naon meni Wilujeng tepang mang wusyah naon dah Kang lah tuyul dulu lain tuyul lain tuyul itu segede tuyul lain naon budakna eta teh budakna budak saha eta budak panita budak kolot eta wah nya si teh bapana menikah si bae anakna kerujat kitu bae anakna teh asli ye eta beungeut tepi ka kitu dola duh punten kurang kali teh pun anak eta teh tuang putra nya nah kaos nu ngahina teu reuas ulan kakara da gede hate aing dola nah make jeung gede hate aing naon gede hate naon biasana aing sok goreng patut teh ieu mah anu leuwih deuleu aya nu fatal kepedean meningkat ye pasti atuh tuang putra kan pun anak kieu teh ulu saha kakasina budak buncir ya ulu tegas ya teh tegas hari indungna naon make indung naon indungna saha tos maut indungna mah tos maut budak yatim eta kandung
naon parabna teh aduh eta si goblok ngomong teh kudu daing teh hayam sabar di dieu teh sabar aduh astagfirullahaladzim naon jo parab tuangna oh sarua we jeung urang sangu nya teu make layar naon aduh si anjing eta kenapa gitu parah ish ulah kitu teh ulah kitu da nyaangeun kolotna mah mun aing goblok anak kitu ku aing dipencet teu beulah oge nah da ka era-era sangu mah teu olok geus gede ngerakeun nya gede-gede balas bogo dengan itu mereka aing balas budi aduh balas bogo deh nah haji ganu ngaina kitu sanes ngahina kulan kaget abi ngahina asa kekara kaget haningali teh nya dupi saya teh saha kulan ngaran kaula muhun ngaran kaula teh merah kaca iya dupi anjeun abdi ya abdi teh Anton kulan aduh Anton muhun yang mantu aya nu pengker abdi Susi nya nah yang sushi teh pan aya lagu ning susu saya susu bendera diomongin we biar teh eta teleponnya ada susi kumaha mun berita sih gituan deh jadi anjeun teh muhun kulan bade gegelis panon abdi teh gegelis panon kumaha turas taros di negara Amarta abdi teh nah turas naon abdi teh ieu teh salerasna mah tong beja-beja kulan naon Intel abdi teh Intel kulan aya Intel nepi ka weh-wer kieu Intel kumaha Intel purah neangan jelema jahat muhun kulan na neangan naon aya dua naon nu hiji maung keur ngencar teh maung tutul nya mau ngencar di Pakju nya kadua nama buronan eta bisi aya ka dieu lah haloho kitu tah bisi ngalang kade sing atos-atos nah sangarana aya kakasih teh Gatot Kaca waduh ajarkeun aing buronan geun antep Gatot Kaca kulan eta teh buronan kasep gagah-gagah jelema teh di negara Amar teh lurah tamtama negara panglima tertinggi oh jadi buronan enak teh muhun nah kunaon kasusna kahiji korupsi eta korupsi kulan duit bansos dikorupsi duit Kemensos dikorupsi eta teh muhun bansos dikorupsi kulan ai dikorupsina kumaha korupsina teh dicokot di pusatna 100% tepikeun ka 50% bari jeung nepina teh adulurna jeung kabarayana nya gedena dihakan ku manehanana eta teh muhun kulan matak imana dijarah enak teh bener dijarah api gering dijarah kelar kajarana naon wae mobil motor nya jam tangan nun teu kajarah teh Black Mamba teh naon cocoan keur urang kali nya kaulinan semacam tungtung sawi itu bulan ya jahatna luar biasa nya korupsi tong didengen eta nipu apa gitu bulan can karena pemerkosaanna beuki pisan saha teh Gatot Kaca atuh si anjing kaleuwi teh leuwih eta mah si anjing teh geus keun sabar nah ada babaya sih teh melotot ka aing sia henteu kalilipan yang panonna kalilipan kitu bulan merkosana beuki pisan hiper merkosana teh leuheung ka gadis mah karana ari ieu nini teu kaur ini dibawa ke oyo bari jik teu mayar ka oyo nanti eta teh muhun kulan bu astagfirullahaladzim bejat teuing aing teh goblok sia teh kita kaleuwihan teuing kumaha mun katoyan moal rame-rame heula mesyahor heula dulu sina gujrud heula teu kaur
di lembur teh kulaan aya hayam beak usaha Gatot Kaca Hayam jeung lauk-lauk dina balong dibedahkeun lu. nya Dok meri bukti nanti. kabukin teh dog meri geus loba bisu dina awakna teh balas ngadaran dog meri jeung dog hayam eta teh muhun kulaan Anu mana ge ngajak. jeung nomor kosana ge di mana mah ongkoh mana teh dihakan hayam teh diperkosa heula Lu. Eme dituang teh. naon teh hayam hayam rek no gede mul-mulan ban wah rek kakenca rek katuhu keur mulia-mulia teh perkosa we Loh. eta kadaya kopi we kok guru was gini